kita panggil sampai ke 7 neraka umat Nabi Muhammad. Tilu kali pulak-balik neangan umat kangjeng Nabi da kadenge suara jejeritan wah. Akhirna kumaha Nabi nu turun ke neraka. Teangan ku Nabi maka panggih horeng katindihan HP. Nah, HP bayi segala update status. Memeh lempang kanu muludan, aku hari ini mau muludan gitu loh. Nih kalau nggak percaya selfie. Hudang tipeting hati nomor tahajud, aing update status dulu. Malam ini aku bersimpuh terhadapmu ya Rabbi, memanjatkan segala pujian dan munajat pada malam hari ini. Kalau kalian tidak percaya, nih fotonya. Upala ngotahiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastara amahiyatil asya'i bimuqtadal jud wa ansha'a biqudratihi anwa al jawahiril aqliyah wa afada birahmatihi muharrakatil ajramil falakiyah. Wassalatu ala zawatil anfusil qudsiyah al-munazzahati anil kidwaratil insiyah, khususan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lil hujaji wal bayyinat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Wa qala aidan
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Wa qala Syekh Ahmad ghayyib nazarul khalqi ilaika binazarillahi ilaika. Gus berkat geus menang, seprit geus menang, tinggal repeh. Ngencong bayi. Tapi maklum keun bae ibu-ibu ngencong ge karena ibu-ibu mah loba duitna. Anu dipihormat sareng dimuliakeun pembawa acara anu masihan waktos Kasim Kuring pamugi sing dipaparinan umur anu panjang tur barokah, barokah umur, lain loba duitna, lain loba pakayana, lain kebal hirupna. Terkadang anggapan urang jelma nu barokah umur panjang, umurna panjang, duitna loba, hartana loba, pamajikanana gelis, imahna bagus, mobilna mewah. Boh cik urang barokah eta jelema belum tentu. Can puguh sabab umur aya dua, hiji rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Aya umur ittasa'at jembar lila kebal amaduhu mangsana hirup nama kebal lewat di umur galib genep 23 tahun iman lewat, tapi wakolat amdaduhu saeutik paidahna hartina umurna telok dipake ibadah sanajan hirup kebal ari telok sholat mah dihukuman umur pendek. Iya salon ulama keces-cesan dan juga musik tering ulama tak aslina baik gitu tadi mah pan juga miis ngeces-ces banget ngerti ke operator salon mah harus kendai volume berarti lain kulilah hirup, tapi sejauh mana umur tersebut dipakai ibadah jeung henteu. Kadua, ruba umrin qalilatin amaduhu kasiratin amdaduhu. Aya umur qalilatin sakedeung amaduhu mangsana lah umurna gengen 63 usia galib doa malah kurang tidinya, tapi kasiratin amdaduhu loba paidahna hartina umurna teu disia-siakeun dipake ibadah ka Gusti Allah. Sanajan hirup sakedeung ari dipake ibadah mah dihukuman umur panjang anu barokah eta. Seperti umur saha? Umur baginda Nabi. Nabi hanyalah 63 tahun usianya, tetapi sampai hari ini para ulama can selesai membuat karya menulis tentang sifat akhlak baginda Nabi. Kunaon ku barokah umurna. Tanya ulang,
urang umur barokah tah atawa barekeh nu urang maksud barekeh teh miis telok dipake ibadah pamugi urang sadayana sing dibarokahkeun umur amin. Al-mukarramun para ukalim ulama, para kiai, para sepuh sadayana, wabil khusus abah kesepuhan di dia, guru-guru urang sadaya, anu kusim kuring tetiasa disebutkan jenenganana satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takdim hormat sim kuring ka para guru sadayana. Doakeun para guru urang sing dipaparinan kesehatan, dipaparinan milik rezeki anu seueur tur halal, sehingga tiasa teras ngabina ngabimbing urang kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah desa naon ya? Parung Panjang. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa beserta jajaran, ayah Bapak Lurah, saya yang baik hargai kurang anjeunna mah sebagai petugas negara, sementawis negara ngayakeun aturan minimal ulah nyolok mata, sing husnudon intina mah karunyangeun ka urang. Pamugi di desa Parung Panjang Bapak Lurah beserta jajaran sing dipasihan kalancaran dina ngajalankeun pembangunan di desa urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa panitia PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kampung Bunut Hilir. Oh, aya foto kula anu di. Oh. Naon ieu judulna? Menteladani akhlak Rasulullah sebagai bekal ibadah yang unggul. Menangin saya. Menang orang dia hasil musyawarah jeung kabehan. Awas ngan bisa ngomong doang nih. Ari bahasa menteladani akhlak Rasul ai kasalaki nyarekan. Pantes sesuai ya. Teu sesuai. Panitia nu hade dalam urusan agama loba tantangan. Kadang-kadang orang panitianya capek jadi omongkeun. Memang dina urusan ibadah loba tantanganana jeung deui dina urusan ibadah ulah hayang katilai ku manusia, ulah hayang katilai ku manusia. Naon sababna? Rugi bah. Contoh, urang hayang katilai ku jelema mah eueuh anggeusna jeung rugi. Contoh, urang nyieun imah ngahajat urang dibaguskeun eta imah, meunang hutang ari geus beres imah urang cik nu neuleuh eta imah dia bagus mah bagus ngeun hanjakal leutik. Tuh aya bae piomonganna. Ah cik urang dek digedean kurang ngahutang deui ka material gus bude imah cik nu neuleuh eta imah dia gede mah gede ngeun eueuh potongan. Aya bae kan piomonganna. Tah eta manusia eta. Manusia. Maka di dalam ibadah cukup hayang katilai ku Gusti, urang daekan ka masjid salat. Cik jalma nu teu beukieun ka masjid mah diomongkeun. Sok daekan eta sia. Urang rajin ngaji, cik jalma nu telok ngaji mah diomongkeun. Pasti eta mah.
urang rajin ibadah cik mutelok mah diomongkeun. Maka dina kitab hikam syarah kenging Syekh Muhammad Ar-Rundi aya hikayat Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman ngomong ka anakna, "Ceng, hirup mah ulah yang katilai ku jelema." Cik anakna, "Kunaon bah? Rugi ceng, hayang katilai ku jelema mah rugi." Bisi aceng teu percaya, hayu ilu jeung abah kamana urang? Urang ka pasar. Urang mawa kuda. Coba urang sejauh mana penilaian jelema. Berangkat Sayyidina Luqman jeung anakna naik kuda ka pasar. Sayyidina Luqman naik di luhur kuda, anakna lempang. Berangkat ke pasar. Kunaon pasar jadi tujuan? Karena di pasar mah loba jelema. Lain jelema ge loba di pasar. Aya bandeng, layur. Lain jelema pada tah aya di pasar. Berangkat ke pasar, Sayyidina Luqman naik di luhur kuda, anakna lempang. Begitu asup ka jero pasar, katempo ku ahli pasar, ngomongkeun cik orang pasar deuledak Luqman kolot-kolot teu karunya ka anak. Ari anak beuleut titah lempang, ari manehna kolot-kolot naik di luhur kuda, eta nu kitu ngaranna kolot teu karunya ka anak. Cik saeta cik orang pasar. Kadenge ku Sayyidina Luqman ka kuping ku putrana teu dijawab lewat. Poe kadua, ceng urang ka pasar deui. Ayeuna mah gantian, aceng nu naek di luhur kuda, abah nu lempang. Karena kamari abah naik di luhur kuda, aceng lempang. Urang diomongkeun meureun kahayang orang pasar mah aceng anu naik, abah nu lempang. Gantian, anakna di luhur kuda, Sayyidina Luqman lempang. Kamana? Ka pasar deui. Begitu sup ka jero pasar, ngomongkeun deui. Kumaha cik orang pasar? Eta budak teu boga kakarunya ka kolot, teu boga kasopan ka kolot. Ari kolot titah lempang, ari manehna naik di luhur kuda, dasar budak dusun. Cik saeta cik orang pasar teu dijawab lewat. Poe katilu, ceng urang ka pasar deui. Abah naik diomongkeun, aceng naik diomongkeun. Meureun kahayang orang pasar mah ieu kuda taekan kuduaan. Coba urang buktikeun. Naik saduaan di luhur kuda, berangkat ka pasar. Begitu sup ka jero pasar, ngomongkeun deui. Kumaha cek orang pasar? Da sanajan tageh eta kuda kendaraan atuh ulah ditaekan kuduaan mah karunya. Aya bae kan diomongeunana. Ieu mah nyusulan sampai di mana ieu penilaian jelema. Kadenge ku Sayyidina Luqman teu dijawab lewat. Poe kaopat, ceng urang ka pasar deui. Kumaha cenah bah ku ari posisina. Kieu abah naik diomongkeun, aceng naik diomongkeun, ditaekan kuduaan tetep diomongkeun. Meureun kahayang orang pasar mah ieu kuda ulah ditaekan ku sasaha. Coba urang buktikeun. Berangkat ka pasar, kuda dibawa, Sayyidina Luqman jeung anakna lempang sarua jeung kuda. Eueuh nu naekan. Begitu asup ka jero pasar, katempo deui ku orang pasar, diomongkeun deui. Kumaha cik orang pasar? Dasar keluarga edan, mawa ongkoh kendaraan aya ditaekan henteu, kacape-cape dibawa-bawa. Cik orang inti dari kisah ini,
urang nuturkeun penilaian jelema sampai ka modal beresna. Terkadang jelema deket ka urang karena boga kahaya, sabada nu diharapkeun ti urang eueuh mah kabur jelema. Maka cik Syekh Ahmad bin Athaillah ghaib nazarul khalqi ilaika binazarillahi ilaika, piceun hayang katilai ku jelema cukup kurang hayang katilai mah ku Gusti. Komo jadi panitia muludan geus diomongkeun geus kieu sabada teuing nek ngomongkeun naon tah moal aya beresna diturutkeun ge kurang kacape-cape, moal aya beresna cik nu ieu hayang kieu diturutkeun nu ieu mah lain deui. Makanya di dalam rangka ibadah cukup kurang hayang katilai ku Gusti Allah. Paling ge nu hewaeun ka jalma nu dikridoan ku Allah jurig paling urang berjamaah Allah ridho. Aya nu ngomongkeun hewa anu tukang berjamaah berarti eta anak buah jurig udah begitu. Urang daekan ngaji diomongkeun kudu telok ngaji eta si eta sok daekan amat asa pang ngaji na bae keun bae nu ngomongkeun kitu berarti anak buah jurig. Karti mana? Tenang bae urang muludan aya nu ngomongkeun lah muludan mau bangkat duit doang eta nu kitu anak buah jurig eta. Jadi karasa tulang bohong jaga di akhirat. Iya kami kikian lain hambur-hambur duit. Pikeun diri urang rumah saloba dosa tapi nu ka neraka. Eta intina. Urang teh hayang dibelaan ku Nabi, tanda cinta urang ka Nabi. Urang rumah sahirup loba dosa. Jelema ngomong-ngomong, ai ngomong Nabi Muhammad ketika diagungkeun ku urang tanda syukur urang dilahirkeun junjungan. Tersetuju berarti eta jelema anak buah jurig. Terus gede capek tuh ya pulang geus heos suara lagi. Kampung Bunut ieu katingali ti luhur langit. Ieu dina kitab risalah ini katingali di luhur langit di Kampung Bunut hurung sehingga malaikat aneh aya naon eta nu hurung di alam dunia. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail ngadeus ka Allah nanyakeun aya nu hurung di handap di alam dunia naon Gusti. Cik Allah tanpa baik wanjeng kaditu tarun Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail turun kadieu nyusul anu hurung. Pas disucul horeng di bunut bunutan ya bunut hilir. Oh horeng di bunut di nu harurung. Pas ditingali di dia ai si horeng teh diayakeun maulid Nabi, diayakeun peringatan maulid Nabi. Maka Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail balik deui ka Allah sujud ka Allah. Cik Allah aya naon anjeun sujud Jibril? Kaula moal waka cengkat tina sujud lamun ku Gusti teu diijinan. Hayang naon anjeun Jibril? Gusti ijinan kaula hayang mawa orang bunut hilir dina cukang Siratal Mustaqim. Engke ku kaula rek dijaya ieu orang bunut supaya gancang nyabrang cukang Siratal Mustaqim. Lamun ku Gusti abdi teu diijinan abdi moal cengkat tina sujud. Maka mangga cik Allah Jibril diijinan jadi orang bunut ke jaga dina cukang Siratal Mustaqim besar
sadak eta orang bunuh atau yakin dijaya ku malaikat Jibril hiji jik Allah ari anjeun Mikail hayang naon sujud bae kula mah Gusti pasihan izin kula hoyong masihan minuman tina talaga Kausar kanggo orang bunuh cik Allah mangga oke orang bunuh kembali di dia manu ompong nu hideung nu jendol segala macam lah macam-macam nu peot ketika diinuman ku talaga Kausar ku malaikat Malik berubah wajahna jadi kaset turgelis uke datang di akhirat sadak eta nu harurum wajahna orang bunuh tubuh ini riwayat di dalam kitab ini barokah mauludah ditanya deh ku Allah ari anjeun Israfil hayang naon anjeun kaula ka Gusti hayang makean baju ka orang bunut ku baju kebesaran ahli surga ketika dihudangkeun di kubur engke orang bunut hudang di kubur dipasihan baju kebesaran ahli surga cik batur eta nu modis anu garaya nu garagah orang mana eta bunut horeng di pakaian baju ku Israfil ari anjeun Israil hayang naon anjeun pasihan izin kaula Gusti nyabut nyawa orang bunut supaya ulah karasaeun seperti abdi nyabut nyawa ka para nabi horeng eta orang bunut engke maotna seperti dicabut nyawa seperti para nabi eta kauntungan urang ngagungkeun kana maulid nabi maka lamun aya jelema hewan kana muludan geura modar dia cik Ijroil ku yang dicabut dia molotok dia aya di dia hewan kana muludan Allah ulah bener nanaon diuk deui para hadirin sadayana anu sami hadir anu pohara ku urang kudu dipikiran jaga di poe kiam dina kitab di Jandarori wajib urang nyaho jalma mukallaf bahwa Kangjeng Nabi bakal nyapatan urang di poe kiamat iraha ida jama'a an-nasu fi so'idin wahidin dina nalika urang kabehan dikumpulkeun di alam mahsyar ulang ngobrol bu ieu mah aya motor di deuleu atuh luak lieur bae terus kan ya nah kendah motor iya motor kan itu ngalieu aya di motor kan dia ngalieu tak iya mobil dia bisa nyawa ya mobil eta hayang geura deulah ka ditu ngalieu coba ngalieu moal bohong hayang eta ngalieu kieu ieu rasiko di pinggir jalan ngaran tuh hayang ngalieu bae atuh yang bae sih mobil batur dan mobil orang gas kupingkan ayo dimulai dina nalika urang dikumpulkeun jaga di alam mahsyar dikumpulkeun dalam keadaan telanjang bulat teu make nana boro resep amat si pemuda berenya resep kumaha boro-boro neulian barang batu nu di pikiran awak sorangan panon poe dideketkeun lantai diganti ku perak
ngagulung jelema didinya. Urang di zaman Nabi Adam sampai poe kiamat hadir dikumpulkan di alam mahsyar, bari dikuriling ku seuneu sisina, dipager ku seuneu, nekabur ka mana? Eta seuneu haliwu neangan pamajikanana. Cik malaikat, hei dia seuneu haliwu amat dia neangan sadia. Kaula neangan pamajikan kaula. Saha pamajikan anjeun? Anu tukang molotot kasalaki aya. Awas kuseun. Belah diga guru neangan pamajikan. Saha pamajikan anjeun? Jalma nu telok satiung jeung telok sabaju lamun kaluar imah aya. Awas kuseun. Kullu mutakabirin jalma mutakabir tinggal di kitab tijan aya di belah dieu mah neangan salaki cik malaikat saha kitu salaki anjeun salaki kula mah jalma nu telok Jumat aya. Awas dilebok seuneu. Sadeui jalma nu telok ngajakat aya. Awas eta dilebok seuneu. Ngaguru urang di teangan ku seuneu sehingga jalma pakewuh waktu harita Allah tidak berbicara sedikit pun repeh. Aya jelema nu kakeum ku kesang sorangan senget tuur, aya nu senget cangkeng, aya nu senget beheung, aya nu ngojay dina kesang sorangan lapun. Jelema kafir sampai ngomong kieu, Gusti daripada kieu bae mah abdi mah mending ka neraka Gusti. Raka di mending-mending mah. Kunaon eta? Ku pohara pakewuhna alam mahsyar. Didinya jelema diantep ngagulung teu puguh. Urang tidinya kebal-kebal mah ngomong. Cik urang teh pan ieu urang boga bapa kolot Nabi Adam. Coba kurang penta tulung eta Nabi Adam bapak kolot kurang teangan kurang Nabi Adam 1000 tahun kara kapanggih begitu kapanggih ya abal bashar hei bapak kolot manusia isfa lana tulungan kami kumaha cik Nabi Adam hampura bae cu mama lain tekarunya mama izin ka Allah diusir di surga akibat melakukan kesalahan. Nabi Adam temampu nyapatan urang di poe kiamat karena melakukan kesalahan di surga diusir ke alam don. Cek Nabi Adam kaditu bae ka Nabi Idris. Nabi Idris jalma ahli ibadah disusul kurang Nabi Idris 1000 tahun kara kapanggih geus panggih jeung Nabi Idris urang ngomong ka Nabi Idris ya Nabi Allah Idris isfa lana tulungan kami kumaha cik Nabi Idris hampura bae cu mama lain teu karunya mama izin ka Allah boga politik dina ngadoa kumaha kitu Nabi Idris pan cik hiji riwayat tukang jahit bah sakecos jarum subhanallah 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 kitu tah Nabi Idris mah ai di tukang jahit asak mana subhanallah duit kurang Nabi Idris mah sakecos jarum subhanallah 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 terus gitu ngalet malaikat mawa amal bagus Nabi Idris. Jika Allah puara amat Idris ibadah hayang naon dak coba tanya bisa yang berkat doang kulana pasti tanya ke malaikat Idris anjeun cik Allah ge hayang naon cik Nabi Idris ari ditanya ka hayang mah kula mah hayang wauh jeung malakal maut aya di dieu hayang wauh jeung malakal maut engke dibejakeun ku kula tuh cik kula tiung beureum hayang wauh
mulai luak liat oh aing tenang guys sih diijabah ku Allah diwauhkeun jeung malakal maut geus wauh ngadeheus deui hayang ngarasanan dicabut nyawa diijabah ku Allah Nabi Idris dicabut nyawa ku Ijroil mobil eta mestinya mobil juga liuk banget. Nah eta Nabi Idris begitu dicabut nyawa ngomong kieu lamun manusianya bahwa dicabut nyawa nyeri yakin moal aya nu wani maksiat mata sadeuleuh ge moal aya nu wani maksiat ceuli sadege ge moal aya nu wani maksiat leungeun sacabak ge lamun nyaho dicabut nyawa nyeri percaya teu bisi teu percaya geura pae eta Nabi sampai ngomong kitu ku pohara isakaratil maut ku pohara tapi loba jelema teu mikir-mikir kana sakarat hirup kumaha dewek bae nu dipikiranna eusi peujit bungkus kulit solomong sirit doang nun sakitu eta rasakeun jaga dicabut nyawa beres dicabut nyawa ngadeus deui Nabi Idris hayang nyaho neraka dibawa ke neraka begitu disingkapkeun pintu neraka dideuleu kegerem eta neraka seuneuna hidung oh cik neraka boh cek Nabi Idris tutup deui pisieun eta neraka geus beres nyaho neraka menta deui Nabi Idris hayang nyaho surga dibawa ke surga dideuleu gedong Idris bidadari Idris mencik malaikat awas ulah cekal-cekal bidadari gitu bah karena can waktuna ieu mah dibere izin ge 10 menit bae ieu mah cukup hayang nyaho doang siap cik Nabi Idris asup ka surga boh cik Nabi Idris pohara ieu ngeunahna surga mala aidun roat wala udrun samiat wala khatara ala qalbil basar lain cacah keunun horeng i surga ngeunahna ngencik malaikat ulah kebal-kebal 10 menit bae beak waktuna 10 menit keluar si malaikat habis waktuna betah Nabi Idris di jero surga keluar mah keluar datang keluar alasan oh cenah gamparan aing tinggalin di jero surga horeng mah politik hayang asup deui ka surga tah boga politik eta Nabi Idris teu mampu nyapatan urang di poe kiamat cek Nabi Idris kaditu bae ka Nabi Nuh Nabi Nuh mah rasul yang pertama kali ku Allah diutus datang urang ka Nabi Nuh kumaha cik urang ya Nabi Allah Nuh isfa'lana tulungan kami kumacik Nabi Nuh hampura bae cuk mama lain tekarunya kuna Nabi Nuh teu mampu nyapatan urang Nabi Nuh boga doa rosateuy ka Allah kumaha kitu Nabi Nuh teh dakwah 950 tahun anu nurut ngeun 80 jelema 40 awewe 40 lalaki pantes setahun hiji-hiji aja deh panjengkel Nabi Nuh ngadoa ka Allah ya Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara hei Gusti hancurkeun imah abdi jeung imah-imahna haranak abdi mah Gusti wallah terus bahasa imah haranak kana cik Allah kunaon nu jeung imah-imahna segala ari haranak Gusti lamun imana aya bae ieu imah nu ieu pernah nyiduhan aing haranak bae panu aya eta mah eueuh jeung imah-imahna eueuh piharanekeun ge jika urang diputuskeun ku kabogoh eta pamahugina sulampe jam tangan jam beker diduruk kurang kabeh kunaon ari aya keneh mah haranak bae nu aya eta Nabi nu begitu hancurkeun Gusti jeung imah-imahna bau ci Allah pohara amat nu diijabah doa Nabi siap hancur jeung imah-imahna ngan paling Nuh
lamun hayang ancur jeung imah-imahna kudu caah laut. Anjeun ka mana coba? Hayo nyeun parahu. Nyeun parahu lah Nabi Nuh melak jati heula cik hiji riwayat mah 100 tahun. Geus dijati dipelak 100 tahun dituar. Can aya senso baheula mah ti kunaon banuarna. Nyeun parahu 100 tahun lila nyeun parahuna. Berarti tina mulai ngadoa kana ijabah doa 200 tahun. Ari orang bunuh ngadoa hayang digagel cabe. Datang ka kiai-kiai, ieu abdi ngawarung. Ieu warung hayang pinuh tapi loba nu meuli, loba untungna. Ci kiai wirid waqiah 40 poe. Diwirid kurang menang 40 poe. Warung nu aya gebeak. Langsung kan urang nyalahkeun kiai dasar ieu kiai ngebohong bae kae. Nabi getina ngadoa karena ijabah 200 tahun. Nabi Zakaria hayang boga anak tina mulai ngadoa ka dibere anak puluhan tahun. Ari orang bunut Nabi lain, kiai lain, salat ge balang betong, ari ngadoa hayang langsung diijabah. Ngaca. Saha urang kitu eta mah atuh Nabi Nuh tinggal doa kanyeun parahu bae geus 200 tahun geus beres parahu anggeus ngahaja dijieuna ge di luhur gunung parahuna dibere halodo heula ku Allah cik umatna da eta si Nuh edan pohara ku ari mah nyieun parahu di luhur gunung nya halodo rek kumaha leumpangna buah-buah edan kurang juri ginu cik saeta cik umatna saking ku jengkel umatna kana Nuh kalah kompromi dah mending isingan yuk atau pan kana tedah malah cocok bae maka di jelema orang bunut namun dina urusan tedah laju cocok bae eta anak buah kaum Nabi Nuh waktu kompak setuju cekabehan kurang bikin WC eta parahu atuh kabeh modal karena parahu Nabi Nuh waktu pandasar kulobaan diisingan sedangkan Nabi Nuh pan dakwahna sadunia waktu tereh mapak ku tahi kalau tahi ibu-ibu gede pak cenah kula ge beres ngajuru ngising sagede kekep jaro cenah can pernah neuleuh endung deui geuleuan naon waktu meber parahu menang hese capek pinuh ku kotoran eta Nabi Nuh ceuri ka Allah Gusti kamari abdi disebut jelema edan memang nyeri tapi nyeri keneh parahu pinuh ku tahi sedih pan menang hese capek kalah pinuh ku tahi kumaha cik Allah tenang Nuh moal anjeun anu ngabersihan akhirna kumaha umat Nabi Nuh teu iman dibere penyakit kesrek wallah kabeh apa ibu kesrek buduk buduk panganten baru ge barang teu bisa dipake buduk dipake kumaha berobat ka dokter nage kesrek iya teu panima azab ti Allah kabeh salam dunia buduk kabeh obatnya maka geus ratak buduk ge modal lama kadinya kan aya geus ratak buduk aya nini hayang ngisi bari gugubrut beban bari buduk diantar ku incuna kana parahu cele berdinya modal majina merekal sakuat tenaga ngaluarkeun podol cik Allah kolesen keur sukuna kolesen sukuna brus bekana tahu kuyuk di jero tahu waktu repeh incuna ngangkat nini nah ngojay dina wahangan tahu begitu diangkat dina wahangan tahu disemprot kucai eta budug salega awak bersih cakep keke cik anakna buat tahi dak ieu obat budug coba cina aing noel setik dikadieukeun muruluk bener waktu diumumkan dong-dongan
ubar buduk mah horeng tahe. Ngen aneh nah lamun kotoran nu di luar parahu terjadi obat. Lamun nu di dalam parahu setiap diusapkeun muruluk waktu kabeh ngalet hengkeuy ngalatahi kana parahu Nabi Nuh. Sedengkeun buduk salam dunya atuh tereh kabeh anu kapaneudian mamawa ember jeung sikat ngarah babauna disikatan eta lamun aya bau keneh eta nu mujarab waktu dikotrekan neangan anu bau geus kitu mah panglesang bauna ge eueuh cik Allah deuleuh ku anjeunna lain anjeun kan jeung umat anjeun nu ngabersihan manehna sorangan anu ngabersihan nu kitu ngaranna senjata makan tahi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat-hebatnya tipu daya manusia moal bisa ngelehkeun tipu daya Allah. Tenang si Allah nu anjeun mati umat anjeun teu kudu capek-capek kumanehna dibersihan sorangan tahi-tahi sorangan dipoletkeun kana beungeut sorangan lebok ku bangus sorangan kitu kan cik urang kitu. Maka cik Allah ke banjir siap datang cirina lamun tina tanur keluar cai mancer eta berarti banjir rek segera datang. Bener bae cur be ngocor tina tanur gancang ku Nabi Nuh 40 awewe ditaekeun kana parahu 40 lalaki ditaekeun kana parahu berikut satu hewan karena cik hiji riwayat perahu Nabi Nuh 3 lantai. Lantai pertama untuk satu hewan anu gede gajah kebo. Lantai kedua manusia. Lantai katilu satu hewan anu bisa hiber. Sapasang dibawa. Kebo sapasang, gajah sapasang, atuh manuk ge piit sapasang, pedet, pecikrak, kabeh belah sapasang. Ngeun anu moal dibawa orai. Cik Nabi Nuh dia mah orai ulah ibu. Kunaon cik orai kami gayang hirup. Dia mah tukang nyongcongan jelema. Moal kami ge moal nyongcong. Eta mau dicongcong jelema sugan kami mah musuh kami. Nuh cik Nabi Nuh dia kembali bawa tukang nyongcongan jelema dia. Moal kangjeng kami gayang hirup. Janji kami moal nyongcong jelema cik orai. Awas cik Nabi Nuh lamun bohong. Ngen cik orai bisi poho kami bahwa eta jelema sebut ngaran anjeun Nuh. Makanya doa pangteku orai salamun ala Nuhin fil alamin wa kadzalika nahjujil muhsinin. Eta doa pangteku orai kumaha lamun dicongcong bae nasib ngaranna atuh kumaha deui sampean congcong keneh eta doana. Maka bacalah kurang benar banjir ti luhur mancar ti handap mancar naik ke geledeg banjir kan anakna ceng cik bapana geura naik kana parahu. No, bah aya keneh gunung anu luhur. Ceng, ieu mah azab beak gunung deh. Moal aya keneh gunung nu luhur tuh ari picilakan mah kitu. Di bejaan congo sapeker kana ceulina. Geura salat dia bisi kaburu paeh. Moal aing mah rek kieu bae eta jelema pinarakaeun. Aya jelema imahna rapet ka masjid saumudu mulah telok rincak masjid aya. Nah teh jawab. Ai eta ciri jelema eta pinarakaeun tapi hanya cirinya wallahu a'lam di akhir hayat mah. Kitu. Kunaon Nabi Nuh teu mampu nyapaatan urang eta boga doa rosa teuing izin ka Allah. Cek Nabi Nuh kaditu bae ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Tangan kurang Nabi Ibrahim 1000 tahun karena kapanggih
kumaha cek Nabi Ibrahim hampura bae cuk mama lain teu karunya. Naon sababna Nabi Ibrahim teu mampu nyapatan urang di poe kiamat? Nabi Ibrahim saumur hirup pernah ngabohong 3 kali. Orang bunut seberapa kali ngabohong? Sabaraha kali ngabohong Bu? Osok ngabohongan salaki osok. Aya keneh Bu duit. Boro-boro di kamar insyaallah. Orang aya keneh. Nabi Ibrahim saumur hirup ngabohong 3 kali. Izin ka Allah teu mampu nyapatan urang. Mana ngabohong Nabi Ibrahim? Pertama, diajak nyembah tapeko. Pan di zaman Raja Namrud mah aya istilah lamun di urang mah rasulan. Hasil tatanen dipasap, diolah, engke diarak. Lorok, engke kabalikeun asup ka imah pangeran. Didahar hareupeun pangeran. Diarak heula. Tah Nabi Ibrahim diajak, "Hai urang pawai nyembah tapekong." Cik Nabi Ibrahim, "Ana sakimun, ana maridun, aing mah gering." Koreng teu gering teu naon, hiji ngabohong. Batur lempang ka ditu. Arak-arakan rek nyembah tapekong. Pan imah tapekong kosong. Jelema na areueuh. Cik Nabi Ibrahim, "Ieu kesempatan aing mah." Maka akhirna Nabi Ibrahim nyokot kampak dipek-prek eta pangeran lalu kuabuh dihancurkeun. Disesakeun gede. Kaitkeun be kampak Nabi. Balik be Nabi Ibrahim. Begitu datang Namrud jeung umatna rek nyembah tapekong di dulu pangeran ajur pan marah. Usaha dak nu hancurkeun tapekong. Eueuh nu ngaku si kabehan paling ge si Ibrahim. Si eta mah tiba heula geus hewa bayi. Panggil Ibrahim, panggil. Ibrahim, ieu dia nya nu ngancurkeun tapekong. Cik Nabi Ibrahim, kaula mah ulah sembarangan nuduh ka kula. Kula moal geura ngaku, moal geura mungkir. Ayeuna kieu bae Tuan Raja. Tuh, kampak ngait di gedena. Si eta panggudena pastinya hun sae nu berbuat ngancurkeun tapekong laletik. Si eta pasti nyaho. Coba tanyakeun ka si eta, ku aing tah atawa lain? Hanya cikbat cik Namrud kumaha kami nanya depan teu bisa ngomong. Pan dibalikeun ku Nabi Ibrahim, rek kunaon ku dia disembah eta bisa ngebacot-bacot acan. Mantep Pan. 2 Nabi Ibrahim ngabohong. Katilu Nabi Ibrahim ngabohong keur lempang jeung pamajikan. Rek ngalewat ka hiji daerah anu di eta daerah sok dipegat ku Raja Haran. Raja Haran eta raja anu haus ka pamajikan batur. Lamun anu lewat saya salaki, saya pamajikanna diperkosa hareupeun salakina. Raja biadab. Sedangkan Nabi Ibrahim rek kadinya jeung pamajikan, kompromi jeung pamajikan. Neng ulah ngaku salaki ka kakak, kakak mau ngaku pamajikan. Sia. Begitu dipegat, saya akhi, saya ukhti, dulur, lewat kan lulus. Tilu Nabi Ibrahim ngabohong. Cik Allah neuk naon him ngabohong pan aya aing. 3 kali saumur hirup Nabi Ibrahim ngabohong. Teu mampu nyapatan urang di poe kiamat. Cek Nabi Ibrahim kaditu bae ka Nabi Musa. Ini sengaja kusipun diceritakeun supaya urang sadar urang teh hese di alam maksa. Sugan ku aya kegiatan ieu rasa cinta urang ditulungan. Datang ka Nabi Musa. Pas datang ka Nabi Musa, kumaha? Urang ngomongna, ya Nabi Allah Musa, isfa'lana tulungan. Kumaha cik Nabi Musa? Hampura bae. Lain teu karunya, mama izin ka Allah. Teu aya nu dipika bingung iwal ti diri sorangan. Mana Nabi Musa teu mampu nyapatan urang? Nabi Musa boga dosa nyabok orang Kipti sakali nyabok pae.
Jawara sim kuring pernah di jajahan cabok Nabi Musa ngan ku almarhum pun bapak ulah ngan naon dia muasaan kalau itu geus ngaji bae muasaan gelut makanya gelut bae geus mending ngaji bae aya ngaji mah urang sugat aya dina lindungan Allah belum di puasa ada tanya bukan kotak pulang nah pencit pulang gitu ulah eta mun ai kuari mah ieu musim gawat musim perang wajar cabok gitu urang aya ku Abah Mustafa bapana bapak rek dibere ilmu cekel lamun dicekel eta adak kana tulang jadi si daging eta merejih mungkin rek kanan deui ku apa ulah naon anu kitu bisi nyetel kanyu kurang poho waktu beak terus eta Nabi Musa jawara lamun make baju dua rangkep buluna nonjol kene Nabi Musa hebat Nabi Musa mukjizatna ge salapan nu gede eta Nabi Musa pangrosana ujian ti Allah mana diantarana pernah dituduh buruk ku umatna tante polong coba obat Nabi Musa Nabi dituduh buruk dusun maka di dia lamun aya ngomongkeun kiai nuduh macam-macam eta anak buah Bani Israil eta kaum Kipti atuh Nabi Musa dituduh buruk dan dusun ku beda naon lamun mandi hayang serangan bae nu kebarengan akhirnya dihasut ku iblis bisi hayang nyaho mah dia kunaon eta Musa teu daek mandi babarengan buruk kadenge pan ku ceuli ibu-ibu teres kan kagebar ieu mah cenah rahasia ulang bae pada urang bae tungtuna kabatur kabeh pada urang atuh rahasia umum buruk cenah atuh geger Nabi Musa buruk pan mustahil Nabi cacat maka dibersihkan ku Allah tina tuduhan kumaha ngabersihkeun Allah dina hiji waktu Nabi Musa mandi kan dibukaan baju dibuka celana dibuka sot na batu geus bulucun teu makena naon ieu batu nu dipake neundeun baju Nabi Musa hiber kamana ka tengah lembur majena ibu-ibu nongkrong atau Nabi Musa kan kaget baju hiber ini udah poho lamun teu makena naon fokus karena baju bae uang lewat ke hareupeun ibu-ibu aing dak gede meren eta mah cikulat hareunya atuh Nabi Musa teu inget naon oh cik patut dak jatuh buru teu naon aya bae nu kieu aing dak cikulat mah Nabi Musa sampai kadinya perjuangan Nabi Musa mah nah Nabi Musa teu mampu nyapatan orang nyabok orang Kipti sakali nyabok paeh kumaha kitu kejadianana Bani Israil jeung kaum Kipti gelut disapih ku Nabi Musa kalah marah kaum Kipti ka Nabi Musa ngarasa berkuasa rejim lamun bahasa kiwari mah asa pangkawasana dicare kakalah mamarahan maka jengkel Nabi Musa jelek bade cabok modal sakali nyabok gagal eta isin ka Allah teu mampu nyapatan urang di poe kiamat kaditu bae ka Nabi Isa datang ka Nabi Isa kumaha sarua Nabi Isa ge hampura bae kunaon cik Nabi Isa kaula isin di aku anak pangeran ibu kaula dituduh pamajikan pangeran isin kaula ngan Nabi Isa mah ngomong kieu cik Nabi Isa lamun urang boga banda urang diasupkeun kana tasna ditutupan dikunci kuncina teu dibuka tutupna teu dibuka hayang nyokot banda ieu bisa moal cik Nabi Isa moal aya nu bisa nyapaatan karena kunci sapaatna can dibuka nyaeta aya di Nabi akhir zaman nyaeta Nabi Muhammad
kaditu ka Nabi Muhammad. Eta kuncina para nabi nu sejen moal mampu nyapaatan lamun can dibuka kunci syafaatna ku Kangjeng Nabi. Kara urang neangkeun Kangjeng Nabi. Kumaha cek Nabi urang mah? Boro-boro henteu cek Nabi urang mah. Mana nu telok satiung ngabaris? Ngabaris di golongan telok satiung. Ngabung keluar imah. Mana anu telok Jumat ngabaris? Ngabaris itu telok Jumat atau mana anu tukang manyun kasalake ngabaris? Ngabaris maranyun kecuali manyuna manyun permanen tadina henteu tama lain ngahajang ngamanyunan tama emang tadina bawana kitu atau lain deui tama. Eta ku Nabi urang mah diberes-bereskeun sesuai amal perbuatan masing-masing. Kakarak tidinya aya golongan nyagaroreng nyacareurik bah. Lain cik Nabi nu garoreng careurik luar mana ieu? Bunut. Kunaon ieu garoreng? Atuh garorengna mah jadi ahli neraka Pak. Pan dan kiwari geulis ge aya telok ibadah mah jadi goreng. Oke ayah sagolongan nyagaroreng nya marewek. Cik Nabi orang mana itu garoreng balik marewek kieu? Bunut. Kunaon dicareurik? Kangjeng kami mah kudu ka neraka. Kunaon anjeun ka neraka? Kami loba dosa daripada ibadah, loba maksiat daripada taat. Can kaburu tobat, kabur datang ajal sehingga kami kenging jatah neraka segeruk cerik. Neta turun ka saha dan keputusan Allah geus aya kedah ka neraka. Lain cik Nabi ari keur poe Kemis aya Kangjeng kami diuk di emper Rimah Batur. Contoh lain tujuan anjeun hadir kadinya hayang berkata atawa ngagungkeun ka kami saduana Kangjeng berkat hayang. Bohong cik Nabi anjing bahwa hadir karena maulid kami dol besamak warna belang eta lah penunjukan kurang jadi saksi eta kapayeun Nabi kami saksina Kangjeng kami didiukan ku ibu-ibu bunut malah kami dituakan segala Kangjeng lamun muak di dinya lamun teu entok iya ngaranna saksi tu hadisu akhbaroha mana deh saksina jol besek kami saksina Kangjeng kami si cek landai nang yosina demi harus ndok jelak yang tunggu air itu saksi itulah nelagan kabeh nu aya di dieu bakal menjadi saksi di kayu Nabi karena Nabi percaya ngadeus ka Allah Gusti itu umat kami gede dosana Gusti kumaha lamun tu kaum dibelaan cik Allah mangga Muhammad kau lama teruntung terugi akhirna jalma anu hak masuk neraka pala yadkhuluha terjadi asup neraka ditombok ku sapaat Nabi alhamdulillah eta panas tak urang di dieu keun ngajadi saksi cik panon poe bener Kangjeng eta jalmi hadir geus ngiplik beku hareuda kesang urang keringet urang naon rupa ieu bakal jadi saksi jaga di poeun Allah mana deui anu dibelaan ku Nabi pimanda kholanar aya nu geus diasupkeun ka neraka geus ieu geus diragakeun geus dikulub di jero neraka beletuk cenah suara naon da kata kanyut bitubau neraka teh atuh wajar lah neraka ngaranna aya di suara gemeger ulah itu juga suara banditu aya mah cenah susu meledak atuh wajar lah neraka ngaranna jerit ahli neraka tulung ahli neraka ka malaikat Malik coba karunyaan kami teu kuat ieu disiksa di neraka kumaha cek malaikat Malik ngajawab teu pepeh bae di
antep 1000 tahun kakarak dijawab ku malaikat Malik. Kumaha ngajawabna? Hakan kubang mustia. Bener mantep eta. 1000 tahun. Pazuku azabal harik di bahasa Al-Quran, bahasa parung panjang, bahasa bunuh nama lebok kucungur dia lepeh. Malaikat Malik 1000 tahun kita akan jawab. Maka kakuping ku Nabi, malaikat Malik, suara umat kaulah eta di jero neraka. Cengeng-cengeng nama eta siga suara orang budut eta. Coba neangan ku malaikat Malik ke jero neraka jeung anak buahna, neangan umat Nabi Muhammad di jero neraka. Eueuh teka panggih. Sampai ke 7 neraka eueuh umat Nabi Muhammad. 3 kali ulak-balik neangan umat Kangjeng Nabi da kadenge suara jejeritan. Eueuh. Akhirna kumaha? Nabi nu turun ke neraka. Teangan ku Nabi maka panggih horeng katindihan HP. Nah HP bayi segala update status memeh lempang kanu muludan, aku hari ini mau muludan gitu loh. Nih kalau nggak percaya selfie hudang tipe ting hati nomor tahajud, aing update status dulu. Malam ini aku bersimpuh terhadapmu ya Rabbi, memanjatkan segala pujian dan munajat pada malam hari ini. Kalau kalian tidak percaya, nih fotonya. Kupolong tahiru kuari jelema kitu eta bah. Kudang hees lain gancang kacai wudu, kalah nyokot HP. Aing si bebeb telepon aya nu kitu. Paingan katindihan HP. Aya di nublah di tuma katindihan TV. TV na LCD gede. Nurup kadinya. Singkapkeun ku Nabi. Aing cik Nabi. Orang mana ieu teteh? Bonut. Kunani katindihan TV. Kangjeng kami mah paehna ge kabentar gelap jeung TV-TV na akan tah. Gitu eta lain cik Nabi aikir poe kemis aya kamu pangharep mah terbalik kamu kunaon terbalik isi bohong cik Nabi anjeun jol betenda jol bekabeh ieu udara nu kiwari panon poe caangna beurang bakal ngajadi saksi leres Kangjeng ijalmi hadir dina maulid Kangjeng kesang urang segala macam. Maka Kangjeng Rasul ngadehes ka Allah, Gusti di jero neraka aya umat kaula anu cintaeun ka kaula, kumaha lamun ku kaula dibelaan Gusti? Cik Allah mangga Muhammad kaula mah teu untung teu rugi. Hop kumaha anjeun bae jalma anu geus ngeuyeukkeun dina neraka payukhrijuna minha diangkat dina neraka ditombok ku sapaat Nabi. Alhamdulillah eta kahayang urang bisi aya di dinya poho-poho urang nu aya dina neraka teh urang, tapi lamun urang pernah hadir di dieu bari cinta